maruksak mah sama gitu. Kok kamu sukanya sama dia sih bukan sama aku? Atuh situ batur ge boga tatampoeun situ pernah aku resep ka emak sama banget ciga setan nepi ka resep teuing. Allah. Naon? Naon situ teh? Aledik wae mani mah jiga setan cek si bapak ge mah kena lah banget mah jiga setan mah cenah. Ari gitu? Yang penting rasanya masih kayak ketan. Kayak ketan kieu patut likat sama dia kayak gitu aya. Ieu mah. Oh, keur goreng patut goreng adat. Lah sok kitu mah. Ngocah. Ya, dengekeun heula. Mana yang di mana mah nyambutna kitu, sakalian nyambutna mah kayak muning. Oh, geus lah teman sabut-sabut hiji ngadi geus langsung kadinya. Sok mah, urang teh pan ieu teh keur ngahibur. Nya, kudu tenang hate. Ulah sok goreng adat gitu, ingat kana lagu Agiem. Naon? Jagalah hati. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Kalau malam minum kelek. Siapa jauh-jauh kelek minum susu ke Jawa teh. Ngerti-ngerti. Tanyakeun ke artis. Minum susu li minum kelek. Artis mah apaleun? Emang naon gitu? Sok pangangukurkeun tina kelek kana susu. Lain susu eta mah teh diinum gitu. Ya jauh. Sok ka dieu. Ya sok lah. Hayu teh ka dieu. Nah. Oh gara buka heula acarana kumaha ka dieu. Teu hayang. Ratu teh ka dieu teh mah teh ka dieu teh anyar meureun kumaha di era-eranya. Oh itu ari ieu teh dina panggung cararaang. Make nyebutkeun arek di era-era pan mah teh bintang tamu meureun. Heeh, bintang tamu dari kumaha di era-eranya. Maksud uing buka acarana kumaha di era-era. Era ieu teh boga kene harga diri atuh. Naon hubungan anak sama muka acara jeung harga diri anya. Tadi maneh ngucapna kitu. Sok drama cenah manggeus datang ka dieu geura buka calanana cenah. Lain buka calanana ke jelas teh. Nyaho buka calana mah uing era. Buka acarana ari buka calana sama kitu. Acara? Tak kitu. Emang can dibuka? Apa uing mah geus ngalagu geus naon gitu ketinggal mah. Diwakilan ku maneh. Atuh kumaha tuh sekali ewang ka dieu sok ka dieu sok. Sok sebutan heula ka dinya. Ayo. Ini kudu buka atuh nyaho sakala dipake pan kudu make mukadimah meureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bapak-bapak nu sami-sami hadir dina ieu teh tempat atuh bapak hajat sareng ibu hajatna para hadirin sadayana anu sami-sami hadir. Naon? Lah siapa aya sambutan nyereleng geus nu muncrut. Mending nyerocos. Atuh pidato na make titik jeung koma make kahartieun batur teh. Salah atuh nih nyerocos kahartieun ge moal siapa make titik jeung koma coba ngomongna. Ieu nyereleng. Polowat-polowat maneh mah. Oleh polotot kebenerkeun uing mah. Salda lamun hukum paehan sia naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana koma. Atuh dina danget ieu titik deui. Atuh Pade ngajangkeakeun aing. Atuh pacek maneh cenah make titik jeung koma. Atuh titik jeung koma nama teu diomongkeun ge jelas teh. Tong diomongkeun. Ieu mah kakak diomongkeun deui. Tong diomongkeun. Juot aing mah. Tong ngareurewas ih mah teh kan geus kolot kieu mah boga penyakit. Penyaho penyakit naon? Lemah. Lemah naon? Manut. Jantung ge jelas. Jantung. Ari cenah Si manut. Maafan geus kolot teu bisa nyebut jantung. Kata bisa di anak Nyontokeun. ka dieu. Tong make titik jeung koma coba make kahartieun. Yang serikeun amit-amit awewe ai batur caricing maneh nang nyileukeuteup. Mana tengah peuting sia sok aya paribasa awewe nu beuki seuri teh. Melak cabe jeung saledri. Kudu pisan disemprotan. Awewe nu beuki seuri bujurna sok empot-empotan. Siapa ngarupasakeun ting we. Sok ka dieu. Tong make titik jeung koma atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong dipake titik jeung komana. Ibu-ibu bapak-bapak nu sami-sami hadir dina tanget ieu tong dipake titik komana. Atuh mudah-mudahan sadaya Allah Akbar. Siapa tuh? Serba salah jeung si eta. Siapa kos muning? Kemana dituturkeun? Uing nyebutkeun ulah teu make teu kakak diomongkeun nih. Nesek teh aing mah. Tong ngaganggu. Lain ngaganggu cenah gitu. Geus tong pidato dia. Tong pidato Cenah tadi titah pidato. Oh teu bener wae teh pidatona. Betulan nu kitu pidatona.